Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbina ajma'in. Kakuing suwanten adan di masjid kelebihan eta teh kenal rasan wa kasolat ka umat Islam lakonan sholat 5 waktu anu watosna tos tangtu anu namina sholat fardu ayu urang geurang wudu sholat teh kawajiban kajalmaan nu aliman ayu urang lakonan sameme ajal teh datang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi